Assalamualaikum, Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Urang diajar bahasa Sunda sasarangan yuk. Wilujeng ka murid-murid ibu anu parantos nincak ka kelas 8. Urang lajengkeun wae materi munggaran bahasa Sunda nyaeta ngeunaan biantara. Upami dina bahasa Indonesia nama sami sareng pidato biantara teh. Tah ayeuna urang bahas ngeunaan biantara. Biantara teh hartina nyaeta nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun informasi anu penting. Hidup tangtos kantos kan ningal anu biantara. Mohon ayeuna urang tinggal sistematika dina biantara teh aya 3. Anu kahiji bubuka kaasup kana salam bubuka, anu kadua eusi, anu katilu nyaeta panutup, anu kalebet oge salam panutupna. Aya sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun upama hidup bade nulis naskah biantara. Kahiji dina acara naon urang biantara, anu kadua naon jejer eta biantara, 3 saha wae anu baris hadir kana acara eta. Maksudna baris hadir teh sanes anu bararisnya, tapi artosna anu bakal hadir kana eta acara. Teras anu terakhir hidup salaku naon dina eta acara teh. Saatos 4 hal tadi ku hidup terang, teras tangtukeun naon jejerna. Supados teu acak-acakan atawa teu mancawura, hidup damel heula rangkai karanganana. Nu tadi rangkaina teh nyaeta ngadamel heula bubukana, teras damel eusina, teras panutupna. Tadina mekarkeun naskah biantarana, tangtosna kedah luyu sareng jejerna. Kedah sesuai naon anu dicarioskeun sareng tema acarana. Ayeuna urang sami-sami sakseni wae conto biantara Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, langkung dipayun sumangga urang sanggakeun puji sineureung syukur ka Gusti Nu Kagungan Allah. Rehna kalian rahmat jeung karunia ti mantenna, urang tiasa patepang darai di ieu pasakieu. Tahilap salawat sinan salam mugia teras pacar ngagolkan ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, oge mugi-mugi dugi ka urang salaku umatna nu satia. Hadirin anu kusimkuring dihormat, dina dangan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan Jabar Masagi. Nah, ada yang dimaksud Jabar Masagi teh? Jabar Masagi teh nyata salah sahiji program pendidikan nasional anu diciptakeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kecap Masagi ngandung filosofi anu jero pisan. Nyata kumaha jelema ngubah salibana jeung salibana anu kuat, ajeg, jeung saimbang dina pikiran, perasaan, jeung paritola. Ku ayana program Jabar Masagi, Ridwan Kamil miboga harapan yen program ieu biasa ngabekelan ajen-inajen anu hade pikeun peserta didik di Jawa Barat. Janten aranjeunna teh dengan saukur pinter dina ilmu akademik unggul, tapi oge miboga paritola anu hade sangkat ingena jantan generasi emas anu tangguh, cerdas, jeung miboga gerakan. Hadirin sadaya, urang salaku rahayat anu cicing di Jawa Barat tos kedahna ngarojong jeung bantuan jalana program Jabar Masagi ieu. Tos seueur pisan kajadian anu janten buktos dan di zaman ayeuna. Tantangan bang ageuna kanggo generasi panerus bangsa teh nyata masalah pola. Kajadian sapertos tawuran antar pelajar, seks bebas, pemakaian narkoba, dugi ka kajadian anu basajan, sapertos teu nyopan kanu jadi kolot wae. Terus jadi buktos anu nyata
yang di zaman kiwari ajen inajen budaya lokal anu saya teh pas begitu pun generasi panerus bangsa bener-bener ngabutuhkeun program pendidikan karakter anu langkung saya diri kanggo ngarahkeun aranjeunna janten pribadi anu leuwih hade anu jauh ti lampah negatif. Anu kahiji surti diajar ngarasakeun. Anu kadua harti diajar ngarti. Anu katilu bukti diajar ngalakukeun. Jeung anu kaopat bakti diajar hirup ngabakti. Kaopat aspek ieu diangkeun tina filosofi Sunda anu ngandung hati cinta agama, bela negara, jaga budaya, jeung cinta lingkungan. Dina nerapkeunana, jabar masagi tos dilaksanakeun di sababaraha sakola di Jawa Barat, saluyu jeung arahan di Dinas Pendidikan. Contohna, maca Al-Quran jeung kegiatan literasi sarta ajen pamajaran di kawitan. Ku ayana program ieu, tangtu kuduna siswa-siswi di Jawa Barat teh janten leuwih sadar yen pari pola anu hade mangrupa salah sahiji hal anu kedah diterapkeun ti leungeut. Kusabab kanggo ngamajukeun ieu nagara modal otak anu pinter wae teu acan cekap. Generasi panerus bangsa kedah miboga karakter anu hade, dinamika cinta agamana, ngabela nagarana, ngajaga budayana, sarta ngajak cinta lingkunganna, sapertos ajen inajen anu diajarkeun dina program Jabar Masagi. Ku kituna, hayu urang sami-sami bantuan jeung ngarojong jalan program Jabar Masagi ieu kanggo numbuhkeun generasi ngora di Jawa Barat anu masagi nu tiasa mau Indonesia ka mangsa anu maju. Hadirin sadayana, sakitu wae diantara anu kapihat pusing kuring mugia ageng mangpaatna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kana perhatosanna. Hapunten kana samudaya kalapatan. Carulang di bahwa tidak, ditengkong dikakolongkeun. Mun mulang sama kaduga, pageta urang ngomongkeun. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya parantos orang sakseni biantara bahasa Sunda. Tahku hidup saparantos diregepkeun ayeuna pancena. Pancena sumangga tiasa ditulis dina buku catatan. Nomor kahiji nyaeta naon anu janten jejer tema tadi nu hidup regepkeun. Kadua, rasa naon anu nyampak dina batin anu biantara tadi. Katilu, naon eusi biantara tadi. Kaopat, cobi ku hideup tulis bagian bubuka biantara. Kalima, ku hideup tuliskeun bagian panutup biantara nu tadi. Nomor kagenep, kumaha sistematika biantara teh. Tadi tos dibahasnya, ku hideup kantun diseratkeun. Sumangga hidup kangge daftar hadir tiasa nyeratkeun dina kolom komentar, tuliskeun namina sareng kelas sabaraha-sabarahana. Kangge tugas nama tulis wae dina buku catatan. Sakitu wae materi biantara, tepang deui sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.